Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal makana makana tatma'innu qulubana wa tughrisuna 'anil 'adza'i wadh-dhalimin wa tunsituna ibadatika wa tuyassir umurana wa tuwassi'u arzaqana wa tanfa'u lumana naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ieu sabada urang ngalaksanakeun salat tarawih kaping 20 Ramadan 1428 jasa kempel ngariung deui mumpulung. Sabab wasilah Allah maparing yuswa sang kesehatan anak ka urang sadayana. Mudah-mudahan yuswa kesehatan ieu ka urang sadayana tiasa digunakeun kanggo nambih-nambih bekal urang ke di alam kanggo ke alam akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan aranjeun kabeh sanyana pangsaesena bekal nyatana takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat mi wa salam mugian limpah curakeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kulawargina kepada sahabatna kata tabi'in tabi'at dari kawalan samadayana saku umatna, mudah-mudahan ke syafaatil umma jaga di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat ka 62 muka mari sanyana jalmi aman Nabi Isa, iman ka Nabi Isa, satu acan diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertos bahiro rohib jeung Ubay dar Al-Ghifari, Warokoh bin Naufal, Salman Al-Farisi, Waqas bin Sa'adah jeung salianti nu eta di golongan-golongan jalmi-jalmi nu iman ka Nabi Isa tuluy teu barobah eta jalmi jeung teu ngagantikeun hatta adroka Muhammad tepika mendakan deui eta si jalma ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab teh tuluy we iman ka Kanjeng Nabi, dongkapan jeung Nabi, iman ka Kanjeng Nabi. Tah eta jalmi ku Allah bakal dipaparinan ganjaran jeung moal aya kasieun, moal aya keprihatin. Anapun jalmi anu
iman kana Nabi Isa tuluy ngajamanan zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuluy teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tah eta mah mukhlidun pinar dilanggengkeun dina neraka ke di akhiratna. Di ayat wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wa yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dong ka Kanjeng Nabi teh langsung iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngamalkeun kana Al-Qur'an, tah eta jalmi bakal dipaparingan ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Teras ayat 63 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur id akhadna mitsaqakum. Kudu nyaritakeun anjeun Muhammad id akhadna mitsaqakum dina nalika nyieun kami mitsaqakum kana perjanjian aranjeun kabeh, ahdakum kana perjanjian nu dibikeun ka aranjeun kabeh, bil amali kana ngamalkeun bima kana hukum-hukum fit Taurati anu aya dina kitab Taurat. Nyieun perjanjian kami ka aranjeun kabeh supaya aranjeun kabeh ngamalkeun kana hukum-hukum anu aya dina kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, senyata ngaluhurkeun kami fawqakum dina saluhureun aranjeun kabeh aturo kana gunung. Nah, tos iktala'na nyabut kami kana eta tur min asli tina akarna ieu tur. Ngapung eta gunung la saluhureun eta aranjeun kabeh. 5 abaitum karana perkara abaitum anu nolak aranjeun kabeh qabulaha kana narima na eta Taurat. Eta tur teh gunung nu dimaksa di dieu gunung nu dikanyaokeun di Palestina. Wa qulna sareng ngadauh kami khudu kudu narampa aranjeun kabeh ma kana perkara atainakum anu geus maparin kami ka aranjeun kabeh hok carokot hukum-hukum anu geus dipaparinkeun ku kami ka aranjeun kabeh bikuatin cekel pageuh sing nya-nya bijidin kalawan sungguh-sungguh waztiadin sareng ati-ati. Eta hukum ti Gusti Allah cekel pageuh. Wazkuru jeung kudu nginget-nginget aranjeun kabeh ma kana hukum pi anu aya dina eta ma kana perkara pi anu aya dina eta bil amali ngingat-ngingat kana hukum teh kumaha lain diingetan hukum teras-terasan diingetan tatapi bil amali bihi ingat kana hukum teh ngamalkeun kana eta hukum salah sakadar ingat unggul tapi ngamalkeun kana eta hukum ti Gusti Allah. Naning kudu ngamalkeun kana eta hukum ti Gusti Allah. Nu wajibna kudu ditampa tur dilaksanakeun.
Nu diharamkeun ku Allah kudu ditampa, dina arti kudu ditinggalkeun. Oh dong lalakum supaya ranjeun kabeh tatat takuna gawe raksa ranjeun kabeh annaro kana neraka, supaya ngaraksa aranjeun kabeh kana neraka. Diri anjeun moal ansrub kana neraka lamun seug anjeun ngamalkeun kana hukum-hukum ti Gusti Allah. Atawa awil ma'asi, atawa gawe raksa aranjeun kabeh kana pirang-pirang maksiat. Sabab eta maksiat ngajadikeun sabab ansubna aranjeun kabeh kana neraka. Kumata tos kitu summa tawallaitum teras marengkol aranjeun kabeh, aradtum ngabalieur aranjeun kabeh, mimba didalika tina sabada eta perjanjian, anit taati tina taat. Marengkol barelok cek Al-Quran cek hukumna kudu kawetan kalah kakak kaler kawetan kalah kakakku kulon. Cek hukum kudu kakaler kalah kakidul tuh ngabalieur tah. Cek hukum kudu salat kalah kate salat, cek hukum kudu zakat kalah kate zakat. Bahkan cek hukum datang bulan puasa kudu puasa di bulan Ramadan, kalah kamarengkol nyulayaan kana hukum ti Gusti Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falaula fadlullahi, maka lamun teu ari fadl Allah eta tetep karanjeun kabeh, wa rahmatuhu sareng rahmat Allah eta lakum karanjeun kabeh, lakuntum minal khasirin tantu yakin bukti aranjeun kabeh teh ta minal khasirina ti golongan anu rarugi. Lamun seug anjeun malengos kalaka teu salat, teu zakat, teu puasa, teu munggah haji ka Baitullah, tuluy henteu tobat, ya, teu tobat, tangtu aranjeun kabeh teh ti golongan jalma anu rarugi. Tuh falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Au takhiril adab atawa henteu akhirkeun siksaan. Lamun teu diakhirkeun siksaan alias langsung begitu maksiat langsung turun siksaan, deui kesempatan, lakuntum minal khasirin tangtu aranjeun kabeh di golongan jalma-jalma anu rarugi. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad, ya, perhatian demi saknyana alimtum nyao aranjeun kabeh, arabtum nyao aranjeun kabeh, yakin tetelala nyaho aranjeun kabeh alladzina kajama-jalma iktadau anu ngaliwat batas. Sing jadi perhatian ye
jalma-jalma anu ngaliwat bates mingkum tiaranjeun kabeh pisabti dina poe Sabtu bisoi disamaki kalawan moro lauk ngalala lauk turu padahal wa qad nahainahum anhu yakin ya tetela nyaram kami kaeta kaum anhu tina ngalalauk eta teh ali ailahnya di Mesir poe Sabtu dicaram lauk sabab dunia teh dikawitan diciptakeun teh dina poe Ahad ngawitanana ditungtungan poe Jumat tah poe Sabtu teh yauma inqitoi amalin poean dari maka pegatna pagawean hussatil yahudi bi liqaim an rahmatillah sing rareureuh poe Sabtu mah ya, ulah loba pagawean nya pikeun Yahudi lamun seug dipake gawe kena bakal putus tina rahmat Allah poe Sabtu dicaram ngalauk eta poe Sabtu wajadu asamaka bikasrotin ala wazil ma'i lauk nyoba ka kaum-kaum ujug-ujug loba lauk teh dina poe naon mah Sabtu mah tuh bikasrotin ala wazil ma ngalangkring eta lauk geura di naon teh di walungan teh dina cai teh ya Allahu karim lamun seug lain poe Sabtu masuk rada aruh lauk teh ieu teh tarekah iblis nya tarekah iblis politik iblis supaya manusia pada harita ngalauk padahal dina poe Sabtu dicaram ngalauk eta geus kitu kalah ka sapalihna ngalauk sapalihna deui bertahan paja'alna pakulna teras ngadau kami laung kaeta kaum anu maraksa ngalauk kudu bukti aranjeun kabeh takirodatan jadi monyet khosiina anu jauh tina rahmat Allah mubadina anu dijauhkeun tina rahmat Allah mararaot eta kaum sabada 3 poe tina poe eta geus jadi monyet geus 3 poe kitu jadi malah maraot ieu teh lamun seug pemuda anu ngalalaukna jadi naon monyet pamina nu geus kolot mah parah deui jadi barabi wasuyuhum khanazir tuh musikhat sababuhum kirodatan dibusek jadi disalin rupa teh cetak jalma nu ngarorama jadi monyet nu geus kolot dibusek jadi naon babi cik sapali kaol anu jadi babi mah ahli maidah
eta taku sabab naon tah ku sabab ngarumpak kana aturan Allah gitu. Faja'alna mangka ngajadikeun kami ha kana eta siksaan nakalan kana jadi contoh, ibrotan eta teh kana jadi contoh, maniatan anu bisa nyegah minirtikabi mislima amilu nya tina ngalakonan saperti perkara amilu nunggus migawe ieu Bani Israil kitu, supaya jadi contoh tah jalma anu ngarumpak larangan Allah ya, bisi jadi rupana bisi jadi monyet atau babi kasep keneh ditutupan ku Allah zaman utara salat angger we kasep angger we sukses dina usahana ditutupan. Lamun ku ahli kasfu mah ahli anu geus dibukakeun hijab ku Allah zaman utara salat teh rupana siga naon mah rupana siga babi siga monyet aya eta teh ahli kasfu mah kitu. Jalma anu nunggang nonggong kana aturan Gusti Allah tara salat tara zakat tara puasa teh nu sabenerna mah urang mah teu ditutupan nya teu dibukakeun kitu nya teu dibukakeun tina paningali urang anggar we jalma karasep sok sanajan teu salat. Lamun cek ahli muka sapa mah ya Allahu karim eta jalma sariyun ieu teh nya sapartoskeun sata aya abahna Haji Uli nya nu eta mah saom teras-terasan saom kecuali anu 5 eta teh anu diharamkeun eta mah saom eta ka pasar teu kuateun sabab ningali jalmi teh aya monyet aya babi eta jan jadi teu keresaheun kaluar teh tah eta jalmi anu tos dibukakeun kitu. Ieu baheula dibukakeun di urang mah bisa nempo lamun sekayaan baheula anu jadi monyet ayeuna deui anjing. Umat Kanjeng Nabi mah ditutup-tutup. Masyaallah karim tah eta ieu jadi contoh ibroh nya sok sanajan cik lahiriah urang mah anggar-anggar keneh nya nu sabenerna mah hakikatna mah nu tara salat nu nunggang nu aturan Allah eta teh rupana beda buah siga anjing buah siga babi. Masyaallah karim nakalan jadi contoh lima baina yadaiha wa ma khalfaha lil umami pikeun umat alati pi zamani anu aya dina zaman uqubat ya jeung sabadana eta zaman ya balaina yadaiha wa maulpat nu keur di randapan baheula jeung sabadana jadi contoh urang teh kudu leres-leres ieu ngamalkeun kana aturan hukum-hukum ti Gusti Allah. Sabab anu teu ngamalkeun kana hukum ti Gusti Allah kitu tah kajadianana. Masyaallah karim. Wa mau'idatan jeung jadi pitutur lil muttaqina ka jalma-jalma anu tarakwa. Anu tarakwa anu sarieun Allah ku Gusti Allah. Denian dia jadi pitutur tapi jalma nu takwa jadi pelajaran tapi jalma nu takwa berarti anu teu takwa mah lain teu naon teu jadi pelajaran. Oh wa khussu bizikri ditangtukeun jami muttaqin bizikri ku dicaritakeun hanya pikeun jami nu takwa ieu pelajaran teh
sabab li annaum karana muttaqin eta al muntafiuna anu ngalap manfaat biha kalawan itu pitutur bilapi gori beda deui jeung lain muttaqin. Tah lain muttaqin mah nu tara takwanya teu sieun ku Allah. Ayo nyantai we gitu. Berarti teh aya manfaatna. Nya pikeun anu teu takwa mah ieu pitutur teh da matakan dina ieu bahasa wa mau'idatan lil muttaqin teh pitutur pikeun jalmi nu takwa sabab anu nampi anu ngalap manfaat ku ieu pitutur hanyalah jalmi-jalmi anu muttaqin sapertoskeun Al-Qur'an dengan dalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin geunian disususkan muttaqin petunjuk pikeun jalma nu takwa. Oh al muntafiuna anu ngalap manfaat kana eta kitab Al-Qur'an teh hanyalah jalmi muttaqin. Jalma nu takwa nu teu takwa mah da anu teu sieun ku Allah mah adem-adem we santai-santai we nya henteu nuturkeun pituduh nya henteu nuturkeun kana naon arah naon tah arah jalan ka surga. Ta eta hadirin sadayana surah Al-Baqarah dikeun ka ayat ka-60 genep. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipapadeun taufik sareng hidayah kanggo ngalaksanakeun naon rupi hukum-hukum ti Gusti Allah. Paredieuna nampi kana sadaya hukum ti Gusti Allah ulah sampaikeun ka nampik teu percaya nyepelekeun tah eta nu matak ngajadikeun sawab urang sadayana nya kaluar tina Islam. Naudzubillahi min dalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalamun qadimun la yumallu simau tanazzaha an qalin wa fi'lin wa niyatin binashtafi min kulli dhain wa nuruhu dalilun li qalbi najalin wa ghairatin ya Rabbi matina bisirri hurufi wa nawwir qulubana wa sam'ana wa maqtatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.